Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Kalau wargi sedaya alhamdulillah saya puji kagungan Allah. Alhamdulillah dina saat ayeuna pangaosan sasian bade diselenggarakeun deui nyaeta nu lokasina di Masjid Jame Baitus Salam. Kanggo anu bade ngalebetan bersana Kyai Haji Dr. Iip di Palihan Kawali. Sakitu nu kapiatur uluh jangan ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul qurama'i wal fudala, para bapak, para ibu, para sepuh, sadaya wargi-wargi jamaah pangawasan rahimakumullah. Tipayun hayu urang muji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sauyosna ku sami-sami ngucapkeun alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ku kudrat sareng iradat mantena dina wengi ieu urang sadaya ditakdirkan ku Allah tiasa kempel ngariung hempak merbayaksa di masjid dina raraga thalabul ilmi anu mudah-mudahan kempel ngariung na urang dina ieu wengi dicatat ku Allah bagian tina amal solih anu mugia ku amal soleh ieu sakali deui mugia ku amal soleh ieu janten sabab di mana urang sadaya dipundut ku Allah, urang sadaya digolongkeun umat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia salamina ku Allah dilimpahkan ka junjunan alam anu salamina kedah digugu, salamina kedah ditiru,
teu aya sanes Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wargina ka sahabatna sareng sadaya umat anu senantiasa berjuang demi negakeun cita-cita anu mulia, cita-cita anu luhur, izul Islam wal muslimin. Wargi hadirin rahimakumullah, nedahapun tenu kasuhun leres sababaraha kali, sanesa kali, sababaraha kali wargi-wargi ti ieu masjid ngulem kasim kuring kanggo ngisi pangawasan. Malah ti payun mah sakaemut abdi malam Ahad. Malam Ahad. Mung memang qadarullah wargi ti payun alasanana sering ngelereskeun pun biang. Allah nakdirkeun pun biang tos teu aya. Sabada tidinya memang masya Allah abdi qadarullah gitu, janten asesor Basnas anu memang sering ari tugas asesor teh Rebo, Kemis, Jumaah seseringna deui ka Jumaah anu memang tugasna henteu di Jawa ka Sulawesi ka Sumatera. Jadi biasana ari Ahad malam teh masih di jalan gitu biasana, karena kan beres Jumaah Sabtuna sok rada kararang kuliling heula gitu. Sabtu siang nembe pesawat di itu mantap malam Ahad biasana masih di perjalanan. Nadahapunten malah abdi tadi nampi wartos guru sim kuring sobat tipayun abdi nuju di puskesmas Kawali Mukti, Pak anjeunna di PLKB Pak Uzair parantos teu aya oge urang doakeun Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Wargi hadirin, dina wengi ieu sateu acan abdi ngabahas, abdi umajak kasadaya hayu urang sami-sami dilisankeun, urang sami-sami istighfar. Naon pentingna istighfar dina Al-Qur'an? Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Jadi merhatoskeun kana eta ayat bahwa namina istighfar teh salah sawios sabab Allah nurunkeun hujan. Jadi salah sawios sabab Allah nurunkeun hujan eta teh ku seueurna jalmi ngucapkeun istighfar. Matak urang sareng-sareng astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wargi hadirin, dina wengi ieu abdi maksad ngabahas judul An-Nadamah. An-Nadamah dina bahasa urang disebatna hanjakal. Ai urang Sunda hanjakal lamun kumaha? Hanjakal tarati heula. Ai hanjakal nu ti heula mah lamun nungtun munding, hanjakal ti heula. Wargi hapuntenna dina wengi ieu maksad abdi ngadug-ngadugikeun bentuk-bentuk hanjakal anu ku Allah digambarkeun dina Al-Qur'an. Oke deui, bentuk-bentuk hanjakal anu ku Allah digambarkeun dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an wargi
upami bade nyarioskeun hanjakal aya dua bentuk kata. Naon nu kahiji ya laitani, anu kadua ya laitana. Ya laitani aya 8 ayat, ya laitana aya 2 ayat. Jadi upami ngagambarkeun hanjakal dina Al-Qur'an paling henteu aya 10 upami dihijikeun ya laitani sareng ya laitana. Aya 10 bentuk hanjakal anu ku Allah didugikeun dina Al-Qur'an. Urang sami-sami guar dikandung maksud supaya orang tiasa menghindari, sehingga hanjakal-hanjakal iya ku orang tiasa ditebihan, sehingga mudah-mudahan orang teu kalebet jalmi-jalmi anu hanjakal. Naon wae nu kahiji wargi aya dina Quran surat An-Nisa ayat ke-73. Didinya ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan azima. Nu ieu mah wargi hadirin hanjakal penyesalan jalmi-jalmi anu munafik. Jalmi nu kumaha? Munafik ketika ningali batur beres midamel hiji pagawean anu sae. Punten. Jadi jalmi munafik lamun ningali batur dina ieu mah fa'afuju fauzan adima, mendapatkan kemenangan. Dina kalimat sanes teh kieu, mun ningali batur tas midamel kasaean terus beres, manehna henteu milu. Maka didinya akan muncul rasa hanjakal. Warga masyarakat ngalet ke masjid, pas batur keur ngalet teu hayang milu. Dah keun we sing si itu nu ngaji mah nu geus karwalot. Da urang mah ngora keneh ieu misalkan gitu. Keun we sing si itu ulah teuing urang mah. Nah wargi hadirin hapuntenna. Lamun misalkan batur rek ngaji, urang cicing teu milu ngaji, didinya mah biasa. Tapi begitu batur budal di masjid dina hate, duh mun tadi teh milu udah urang teh panteuna naon di imah teh. Tah eta teh hanjakalna jalmi-jalmi anu munafik. Jadi di mana batur migawe kahadean, heg batur beres midamel kahadean, begitu batur beres migawe kahadean bakal aya hanjakal dina diri. Eta teh jalmi munafik. Tapi di urang ayeuna asana teu teuingeun. Nu kumaha? Batur migawe kahadean, batur midamel kasaean, beres midamel kahadean, sugan hanjakal dina dirina teh. Da henteu. Ya. Batur teh ngaleut ngaji, urang mah moal teuing, da keur hareudang bayeungjang teu ngareuna. Bubar ngaji. Dina hatena teh biasa we teh hanjakal. Berarti meureun lamun nu kitu mah teu munafik-munafik acan. Lamun teu hanjakal di mana batur midamel kahadean. Jadi jalmi nu munafik mah cek Al-Qur'an fa'afuzu fauzan azima. Lamun batur geus mendapatkan kemenangan, hanjakal aing tadi teu milu gitu. Hanjakal teu milu, ari geus beres hayang milu. Aya urang mah justru batur geus migawe kahadean begitu beres saya hanjakal aja. Teu pandah keun aing teu kabawa ku nu kararitu mah gitu. Oe jumaah enjing-enjing jumsih batur beberesih di sisi jalan aya nu sasapu aya nu ieu ih manehna mah ongkoh-ongkoh we cicing. Ai baturna kalah ngomeh HP. Kalah mencetan HP. Ari begitu beres batur ningali jalan lalening bersih. Kan ayat hanjakal euy tadi mun bareng
pan ari babaresi sorangan mah hareupeun imah jadi era gitunya lamun ngan sesoranganan lamun tadi teh bareng-bareng beresihan hanya kal dina diri batur migawe kahadean urang henteu kudu nama didinya muncul hanjakal eta teh saha munafik lamun teu hanjakal acan kacida pernah teu aya batur saum Senin punten misalkan di keluarga weh suami istri hari istri saum Senin saum sunat pas bagian wanci buka salaki sok hanjakal tara hanjakalnya padahal mah meureun ayeuna teh bunga bagian buka gitu kan kudu mah kitu ai urang mah ayeuna urang mah tara kapanasan kudu puasa aduh ya Allah hiji nu kadua wargi hadirin ayat dina Quran surat Al-Kahfi ayat 42 dina Quran surat Al-Kahfi ayat 42 nyaeta hanjakalna jalmi-jalmi anu sombong ketika kesombongannya itu dicabut ku Allah. Punten kan aya jalmi ngarasa boga anu ketika boga eta dicabut ku Allah maka dirinya bakal muncul rasa hanjakal ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada dina pemahaman abdi mah kieu lamun urang keur boga nikmatna aya tarapati karasa tapi lamun nikmatna dicabut ku Allah didinya muncul hanjakal tuur ngareunah dipake lempang enak tapi da tara hayang ngaji da keur ngareunah hiji waktu tuur nyeri aya di dieu mun baheula keur jag-jag teh kan gitunya mun baheula keur jag-jag teh dipake ngaji jadi nikmatna tuur teh di mana orang keur nyeri tuur nah ketika kenikmatan dicabut maka nu normal bakal aya rasa hanjakal baheula hanjakal teh dipake ka pangajian pan aing ngarankeun ari namina kahirupan mah selalu berubah leres teh namana kahirupan selalu berubah abdi mah baheula teu kosi di kaca soca jelas tapi ayeuna mah lamun teu di kacamata teh teu kebaca kan gitunya ieu teh terjadi naon perubahan da ayeuna mah memang ya Allah Rabbi sagala rupa ge berubah katut kangaran budak weh rubah eno lamun nu modal abdi lahir tahun 75 ka dieu ngaran teh luas ngaran teh Iip gitunya kan Kiki Maman kan gitunya eta nu lahir bangsa tahun 70 ka dieu lah 70 80 masih kana kitu tapi coba lamun nu lahir tahun 2010 ka dieu musti teh rek ngabsen wae ngaranna hese S H E E E E I N N A F F F I I E A naon Senapia nikat hararese nih we jadi perubahan nama oke kan aya nama wah hararese dugi ka guru aya nama bingung maca ngaran murid dan memang namina susah ngaranna hese sugan teh ngaran wungkul tapi dadahareun oge robah dahareun zaman kiwari robah baheula mah saka apal abdi ngarankeun jagong dibeledugeun ngaranna borondong kan gitunya baheula mah abdi keur budak ngarankeun di warung di mana jagong dipanaskeun ngabeledugan badelah gitu bekah naon ngaranna
Borondong murah. Ayeuna apa ganti ngaran jadi popcorn. Mahal. Mahal. Robah. Baheula mah sakaapal abdi nu kitu teh pasak mie. Naon eta teh pasak mie. Ayeuna disebutna spaghetti. Mantak begitu ka hiji rumah makan spaghetti satu dan udah datang teh pasak mie. Aduh. Leuwih aneh naik pesawat. Kan ditawaran bade naon gitunya. Etah aya tulisan omelette. Nah, dibacana teh omelet. Omelet. Aing cobaan pesen ieu. Dadatangna teh dadar endog. Cek urang mah ieu teh dadar endog gitu. Tapi ayeuna mah istilahnya omelet, berubah. Terjadi perubahan. Teu apal. Jadi cek abdi mah punten boro-boro ningku hapunten kasepuhan kuno rada tos yusuaan abdi nu budak ngora we ge asa ripuh zaman ayeuna mah. Geus harianeun lah ari ngarankeun kesehatan mah. Memang ya ai keur ngora mah ka mana-mana nu dibawa teh minyak seungit. Ai geus kolot mah nu dibawa teh minyak angin, minyak PPO. Baheula mah minyak seungit ke mana-mana gitu. Ai keur ngora mah baheula cek batur teh si eta mah selalu bersemangat, disebutna teh darah muda. Ai geus kolot mah darah tinggi. Aduh. Ai keur budak mah keur ngora disebutna teh hitam manis. Ai geus kolot kencing manis. Kan terjadi perubahan. Tos lah ulah teu teuing. Jadi warga apunten tah bakal terjadi penyesalan dina diri urang ketika urang kenging nikmat. Tapi ketika nikmat-nikmat eta dicabut ku Allah maka akan muncul penyesalan. Jadi pas kenging nikmat ketika kenikmatan dicabut maka akan muncul penyesalan. Hanjaka. Ari keur aya sepuh kolot nikmat Allah sanes. Lamun urang gaduh kolot aya keneh nikmat Allah sanes. Nikmat Allah. Justru terasa pentingna aya ibu bapak teh di mana ibu bapak tos teu aya. Ari naon namina? Ari keur aya mah sok asa hare-hare gitu. Tapi ari geus teu aya mah justru sok emut. Ari di awal-awal mah ieu mah punten abdi, di awal-awal mah dikantunkeun ku pun biang asa biasa-biasa. Karena memang qadarullah abdi di rumah sakit dugi ka teu ayana teu kantos ngantunkeun emak masih di rumah sakit, di Sabtu dugi ka Salasa di rumah sakit. Karena memang teu aya nu bisa ngagantian da anak nangan hiji abdi wungkul. Kan gitu. Dugi ka di kuburan masih teu ngawakilkeun, wani lah teteg ngobrol nyalira. Tapi ari beuki dieu ya Masya Allah nyalamun ngobrolkeun endog oge sok emut. Ari baheula aya endog teh amih rada rubakan sok ditambihan tarigu geuninnya. Ari ieu teh amih mohon ya Allah Rabbi alamun ieu teh enjing-enjing teh mah atuh sok sareng sok bageut mama teu lapar cenah. Alasanna coba teu lapar. Amih anak wah. Jadi ketika aya justru orang teu malire. Lamun bade ngantor karasan kan abdi mah bumi dipangkereun, emak sok aya keur moyan naon gitu. Bade ngalanggung teh mah ngantor heula nyajung sing salamet. Kitu mah ngumpul biasa. Tapi hari ayeuna begitu lewat. Aduh ya Allah geuning teu aya nu moyan. Justru masalahna ketika tidak ada.
Ketika tidak ada, disitulah timbul masalah. Duh, nikmat Allah teh geuning, karaosna teh pas ku Allah dicabut, aya hanjaka. Bahkan Masya Allah, sakedik aya hanjakal teh. Abi anu nepi ka ayeuna masih hanjelu hanjakal dina diri, eta geuning, tari ngajawab sok padu wae. Dengan maksud lah geus nu penting beres gitu. Jadi pernah pun biang ngobrol kieu, ieu mah teh nyeri punuk. Padahal hapunten lamun cek medis kuduna pun biang teh nyeri punuk, lamun bade mah nyeri cangkeng. Tapi teu pernah sakali ge ngeluh nyeri cangkeng. Nyeri punuk, abdi ngajawab teh padu teu mikir panjang. Lah mah nyeri punuk mah loba teuing sare meureun gitu. Tapi ayeuna aduh hanjakal ngajawab eta gitu. Hanjakal. Jadi warga apuntenna nu kadua, hanjakal teh ketika kenikmatan ku Allah dicabut, tidak ada di diri kita, maka di sanalah akan muncul rasa hanjakal. Dan asana ieu teh aing ngobrol ieu abdi nuju rada tarik ngabahas ieu. Anak-anak zaman ayeuna ngarankeun pengabdian ka indung jeung ka bapa asana jauh dari apa yang menjadi keharusan. Lamun abdi baheula keur budak gering demam jam 1 jam 2 dikompres ku umat teh nganggo minyak nganggo bawang gini ya kan nuju demam teh ma atuh geura istirahat bager mama teu tunduh cenah ayeuna kolot gering iya salah aya cang ieu ari ayeuna lamun misalkan orang tua sakit anak kumaha halo ayeuna lamun orang tua sakit anak kumaha dina alusna zaman ayeuna mah ngan ukur moto nyieun status dipoto cek kumaha statusna teh sing enggala damang mah ngan ukur gitu teu hayang ngurus lebih jauh naudzubillah matak ieu punten namina penyesalan akan hadir penyesalan lamun nikmat-nikmat ti Allah mulai teu aya matak lamun ibu ayeuna gaduh putra rada tepati ngurus bapak dugikeun we sok geura isukan mak geus eueuh bapak geus eueuh hanjakal geura karasa hanjakal nu katilu wargi hadirin aya dina Quran surat Maryam ayat 23 nyaeta hanjakalna Siti Maryam waktos bade ngalahirkeun Nabiullah Isa fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya. Jadi Siti Maryam pernah hanjakal ketika akan melahirkan anu namina Nabiullah Isa. Hanjakalna pada naon? Hanjakal karena tidak memiliki suami. Rek pikumahangeun teuing ceuk masyarakat ngalahirkeun budak teu boga salaki. Eta hanjakal gitu. Tapi Masya Allah karena Siti Maryam mah lamun boga masalah teh curhatna mung ukur ka Allah, akhirnya Allah memberikan kekuatan yang lebih sehingga Siti Maryam bisa melalui ujian dan akhirnya menjadi nabi. Ai urang mah mun boga masalah curhatna ka ai kabatur teh yo rahasia tong bebeja ka sasaha kita papanggih deui jeung batur rahasia tong bebeja
unggal papangi jeung jalma rahasia tong beja kasasaha atuh batur teh hafal urang mah masalahna eta sering curhat teh punten ya curhat ke setiap orang padahal hapuntenna ketika asku bathi wa huzni ilallah lamun urang berkeluh kesah hanya kepada Allah maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan dan Allah akan memberikan jalan keluar. Matak lamun geus curhat kepada manusia pasti muncul hanjakal heg ibu hanjakal aing bebeja kasih eta pan si eta mah bibirna teh justru muncul hanjakal teh lamun urang loba ngobrol ka saha tapi ketika kita mengadu hanya kepada Allah maka Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan jalan keluar. Tak punten kanu aranom kanu nuju diajar rumah tangga lamun suami istri pas saya pepeje ulah waka-waka curhat kan jadi kolot ulah waka-waka curhat kan jadi kolot sabab lamun waka-waka curhat heg kolot apaleun engke masalah ketika jinisna geus hayang balik deui ari kolot keheul keneh kan lamun curhat kolotna gitu urang geus hayang balik deui ari kolot keheul keneh maka ini yang timbul masalah jadi pepeujeuh mun tiasa mah suami istri menghadapi masalah ulah gampang curhat ka saha ka indung jeung ka bapa sok bisa-bisa mah bereskeun we kuduaan lah ngan punten ya ka bapak-bapak abdi rada sakedik ngajak berlogika. Bapak ari urang milih istri atas perintah siapa? Keinginan. Oke, alhamdulillah. Ai urang milih pipamejikaneun milu ngalahirkeun? Henteu. Milu ngagedean? Milu ngurus? Ketika gering milu ngurus? Ketika sakola milu ngabiayaan? Urang mah datang teh dina kondisi calon pamajikan geus jebrog datang ka imah bapak manawi kawidian abdi maksad mihukum tuang putri cek bapana ih ujang ai bapak mah kumaha ceuk jinisna we ari jinisna daekeun heug ditaro si neng teh neng kersa itu aya si Aad anu maksad ka neng belenye siri mangga telila di akadan geus di akadan nuturkeun ka saha ka salaki eta lalaki milu ngalahirkeun milu ngagedekeun pas gering milu ngurus sakola milu ngabiayaan nuturkeun we eta ari geus di imah urang ku urang teh tuh cokot yeuh bawa aya kira-kira bu salaki nu kitu aya salaki nu tuh cokot yeuh bawa eta nuturkeun ari geus di imah urang teh ku daekna daek mang nyeuseulkeun daek mang masakeun ari nu keur dicarek ibu mi tarik-tarik teuing emang aya kitu salaki nu kitu da ieu mah keur nyaritakeun salaki dikawali aya di dieu mah asana moal pati kan teu apa ngalahirkeun teu apa ngagedean geus aya di imah urang dicarek cing kira-kira anu ngalahirkeun nyeri moal tamatak insyaallah ieu dina hatena cek ibu-ibu bapak tak dengekeun malah masya Allah aya tipe jalmi tertentu mah anu KDRT gini nya anu galak gitu anu main fisik teu milu ngagedean teu milu ngurus daek nuturkeun ari geus nuturkeun kalah di nyeri cing mun diemut kana eta punten mun diemut kana eta nu ngalahirkeun nyerieun moal eta anu ngagedekeun nyerieun moal atuh untung bapak aya nu daekeun ge nuturkeun ka urang cing perilaku diri urang rada diperbaiki
Tapi gitu oke ibu sok kadek kali-kali mah istirahat ditetep banget salaki teh. Ai masalah aya kakurangan mah salaki heesna kerek biasalah ulah sok jadi masalah. Romantis kan jadi full musik hees apa penting teh ai salaki kerek mah kan gitu. Tapi pun diemut gerak sok tinggali wajah salaki lain dulur lain baraya bari teu wau der mangneangankeun duit digawe ka ditu ka dieu boga penghasilan dibikeun ka saha teu mun dipikir mah jadi wargilah meninggali karena eta insyaallah lah ketika kita menyadari bahwa kita suami bahwa kita istri maka insyaallah di mana aya masalah ulah babari ngadu kabatur ulah babari nyaritakeun ibu mah teu kaok atuh da ya ibu salila ibu boga salaki ti golongan manusia pasti salaki boga kakurangan leres teu pon urang mah teu kaok salaki aing mah nyaritakeun ka batur teh ari mere duit saeutik ari dahar gede misalkan dicaritakeun pokona masih emut kabi salila boga salaki ti golongan manusia pasti aya kakurangan ngan di mana boga salaki lamun boga salaki aya kakurangan pepejeh mikirna lain ganti tapi mikirna naon sabar itu syukur-syukur ngahadean nganu atuh aya dina diri naon sabar aya urang mah pan langsung pikiranna teh salaki aing mah anu mun bisa marek ditukeur tambahkeun we mun payu mah kan logika urang mah kadinya nya eta sok rada teu ngeunahna teh nya Pak ai keur jagjag di parulung ari awak geus mulai reyod di tarajong pugu geus reyod tilu opat kang duit kata bu sabarahanya duit kata bu aduh ini tekan malam Jumaah sanes malam Sabtu nuka opat lagi penyesalan hanjakal nuka opatnya eta ayat dina Quran surat Al-Furqan ayat 27 dina Quran surat Al-Furqan ayat 27 hanjakal ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila hanjakalna jalmi-jalmi anu milih jalan selain jalan ti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittakhadtu ma'ar rasuli sabila hanjakal urang baheula milih jalan anu jalan eta teu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ieu teh bakal aya hanjakalna isukan hari ayeuna mah asa teu hanjakal tapi isukan lamun urang ayeuna milih jalan sanes jalan anu ti Kangjeng Rasul maka siap-siap isukan di akhirat bakal menghadapi hanjakal ayeuna mah resep tepung panjang umurnya seserian niup lilin ayeuna mah seuri tapi punten di akhirat hanjakal urang milih jalan padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk itu hanjakal bakal aya hanjakal cek ibu cek bapak lah teh sapira atau kadar genan lilin lilin eta justru nu matak jadi hanjakal teh sabaraha rupiah nu dikaluarkeun jang lilin sabaraha rupiah nu dikaluarkeun jang kueh tar eta kan nu bakal dimintai pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala hanjakal
seueur hanjakal-hanjakal anu urang memilih jalan selain jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal aya hanjakal-hanjakal eta. Maka urang penting sumping ka pangaosan supaya urang apal jalan anu dicontohkeun ku Rasul teh naon. Pan ari Allah ngutus Rasulullah teh jadi utusan ambil pembimbing ka urang sehingga urang hidup teh berupaya berusaha nyontok kanu jadi utusan, kan gitu, berupaya berusaha nyontok kanu jadi utusan. Lamun urang ayeuna migawe pagawean anu tidak sesuai sareng contoh ti utusan, maka bakal aya muncul rasa hanyakan. Kuburan ditaremok jangku, naudzubillah, hiji waktu bakal hanjakal. Padahal mah ku Allah tadi titah babari ku urang kalah dijieun hese. Anu ka-5 hanjakal teh aya dina Quran surat Al-Furqan ayat 28. Ya wailana laitani lam ittakhadtu fulanan khalila. Hanjakal salah milih khalila. Khalil naon khalil teh? Babaturan. Salah milih babaturan keur hirup di alam dunia, di akhirat bakal hanjakal. Aing da ongkoh ulin teh baheula jeung si eta ngan ngadulang layakan we. Jadi kuring teh kaburu ngaji misalkan hanjakal. Aing hanjakal ulin teh nganjing si ece eta ngan ngajak arisan we. Jadi teh kaburu ngaji. Hanjakal baheula ngabalad teh jeung si eta ngan ulinana teh ngajak kuliner we. Pan aya babaturan anu hirupna teh ngan ngajak meuli pitayieun we nu dipikiranna teh kuliner. Abdi hoyong nguatan berkali-kali. Punten, ari urang ngaji saminggu sabaraha kali? Halo ibu, bapak, urang ngaji saminggu sabaraha kali? Umumna saminggu sabaraha kali? Teh sarua, anggap lamun sakali we. Sakali ngaji sabaraha jam? Sajam. Berarti sabulan pan saminggu ngan sakali, sabulan teh 4 minggu, berarti sabulan teh ngan 4 jam sabulan dipakai ngaji. Satahun 4 kali 12 48 poe dina satahun nu dipake 48 poe 48 jam dina satahun nu dipake ngaji. Ayo 48 jam mun dikonversi kana poe eta teh setara jeung 2 poe. Jadi dina satahun nu dipake ngaji ngan ukur 2 eta teh lamun teu pernah bolos. Mun teu pernah bolos. Ai umur urang sabaraha tahun? Ya, kan dina katerangan dawuhan Rasul ari umat Rasul mah hawalai sittina ila sab'in, antara 60 dugi ka 70. Anggapelah lamun 60 tahun. Ai urang sare hees sapoe sapeuting sabaraha jam? 8, anggap 8 jam. Ai 8 jam teh ai sapoe sapeutingna 24, berarti 8 jam dipakai sare 8/24 sapertilu, berarti kan gitu. Berarti sapertilu poe dipakai sare. Jadi lamun umur 60 tahun dipakai sare kan gitu. Lamun umur 60 tahun berarti dipakai sare 24
tahun. Berarti tinggal 40. Baleg seberapa tahun? Anggaplah dina sapinah mah 15 tahun. Berarti 40 kurangi 15. Salawe. Bangor seberapa tahun? Ayah bangor gitu. Pernah bangor? Ayah nu pernah bangor lah. Ayah nu bangor misalkan Aisyah laki mah kieu. Ari ka pamajikan jeung ka anak koret, ari ka batur ayah bunuh gitu. Ari ka anak jeung ka pamajikan mah koret, ari ka batur mah teu kaobaya artis dangdut. Misalkan eta anggap bangor lah. Bangor sabaraha tahun? Sabaraha tahun? Anggap 3 tahun lah. Berarti tina 60 tahun, 20 tahun dipakai sare, 15 tahun balik, bangor 3 tahun. Berarti sesa kali 22 tahun. Sementara 1 tahun dipakai ngaji ngan 2 poe kali 22. Berarti saumur hirup urang ngan 44 poe nu dipake. Berarti 58 tahun 10 bulan 16 poe dipakai. Tak punten ya, awas. Berteman itu penting. Urang ulah salah milih. Ibu naros, Ustad atuh lamun kitu abdi berteman kudu jeung nu soleh hungkul. Maksudna ulah jeung nu bangor wungkul, ulah jeung anu soleh wungkul. Naon sabab masalahna? Naon masalahna? Wargi namina gabung jeung nu soleh engke bagian di surga, nu soleh mah makan bakal silih teangan. Abdi baheula keur di masjid teh ari calik teh sok caket saring si ece anu pas di surga teu aya bakal naros ka Allah, ya Allah si ece anu mana baheula sareng abdi calik pang di masjid. Nah lamun cek Allah teh si anu teh aya di anu merdih ka Allah, tanyakan ka Allah, merdih minta tulung ya Allah abdi hoyong sareng dati payun ge nuju di masjid abdi teh calik sok sareng. Jadi wargi punten ya, papada urang engke di mana di surga pepejeuh kudu silih teangan. Kemana si anu, kemana si anu. Jadi mun aya nu asup surga teh neangan ka babaturan nu baheula keur di alam. Tah eta untungna bergaul jeung anu. Tapi lamun urang ayeuna gaul jeung nu salah, urang di neraka, si itu di neraka kan eueuh bedana. Erek nulungan kumaha da papada di. Tapi lamun jeung nu soleh sok mulai ti ayeuna cari cuk bahasa barudak ngora mah circle balad anu soleh pepeujeun engke bakal silih pilarian ittakhadnan lam attakhid fulanan khalila. Duh aing gaul jeung si eta mah meureun ayeuna teh ku si eta teh di tulungan penting. Ari euceuk mah ari gaul teh lain soleh neangan nu salevel. Wah ieu mah ya besti. Ai besti mah nu ieu tiung denai, nu ieu tiungna denai. Denai. Pas aya besti tiungna henteu denai teh pan gane. Nah ka mana nu mana denai teh? Besti. Ai jeung besti mah ngarankeun blush on wae ge kudu samerak. Blush on, maskara, shadow. Marukanan alus cek salaki teh geuning jiga cengcelengan Purwakarta. Geuning aya sagala napel masuk kalah jiga
pembarongan siga ondel-ondel. Nah eta pergi awas, jadi orang peryogi kerhirup di alam dunia berteman dengan orang-orang baik, bakal hanjakal lamun orang berteman sareng jalmi-jalmi anu teu sae. Nu kagenep dina Quran surat Al-Haqqah ayat 25 eta hanjakalna saha? Hanjakal jalmi-jalmi anu nampi catatan amal ku panangan anu kenca. Wa amman utiya kitabahu bishimali kumaha fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Hanjakal narima catatan amal kuno kenca geus we lah daripada ditampi kuno kenca mah ulah teuing dipasihkeun we da pika isina. Punten ai urang nampi catatan amal kira-kira kuno kenca kuno katuhu. Teu aya pilihan bah keduana nama. Kira-kira nampi catatan amal kuno kenca kuno katuhu. Katuhu insyaallah. Atuh da ieu mun diemut ayeuna punten. Ari ngarankeun kahadean mah ka karakter teg hate we geus dicatet hiji kahadean. Lah engke burit merek ngaji ke masjid trinit daya tamu dicatet teu eta kahadean. Tapi lamun kaawonan ke balik ngaji marek milihan sendal nu rada alus misalkan ai pas turun loba jalma hese teu jadi eta dicatat henteu. Mun kahadean tiasa dicatat kali 10, tiasa kali 70, tiasa kali 700, bahkan aya anu teu aya batas kalian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Teu aya batas hitungan. Cing kira-kira ari kahadean mah kali 10, kali 70, kali 700, duka kali 1000 mungkin. Ai kaawonan. Hiji, cing eta nu hiji-hiji rek ngelehkeun loba. Rek ngelehkeun loba. Bisa jadi gitu masalahna mah. Mata punten ketika orang menerima catatan amal dengan tangan kiri, ku Allah bakal dihinakeun. Sia mah cacak-cacak hiji bisa ngelehkeun anu 70 jeung 700. Maka sudah tidak ada alasan bagi orang itu untuk memohon pertolongan. Dan punten ibu, bapak, aya padamelan anu sabenerna kesalahan, tapi ku urang teu kapupus. Ieu potensi menerima catatan amal dengan tangan kiri. Kartos teu, aya kasalahan, aya kamaksiatan dilaksanakeun ku urang, tapi ku urang henteu kahapus. Kartos deh, punten contoh, bapak nyenget merecon, dor, gandeng, ai tatangga teh aya tamu, di imah tatangga teh aya tamu mawa budak, teu sare sapeuting da gandeng ku merecon. Ari isukan tas subuh teh cek salakina teh mamah urang balik we karunya da si dede peuting teh sare sapeuting mulang we tah si tamu teh urang dolim ka tamu eta kapupus moal ada teu pernah papanggih pan tamuna ge geus mulang tas subuh tas ngendong teu papanggih jeung urang migawe kasalahan, urang migawe dosa, zalim ka batur ngan ku urang henteu kapupus, maka pasti catatan amal eta aya da ku urang henteu dipupus. Kartos teh kitu kitu. Abdi masihan contoh sanes. Ulah kasinggung da ieu mah contoh. Aya bapak-bapak naik elep calik caket panto udud cing haseupna ka mana
kapengker apa keluar lamun panto kapakalan tuh di tukang eta nu di tukang magus bau mabok riut ku sabab bau ai bapak teh turun weh tina elep ini weh eta nu di tukang kalieuran mabok ku udud urang pernah teh urang sugan turun tina elep teh punten ka penumpang nu dipengker abdi parantos ngahaseupan pernah teh tanpa disadari orang menggolimi orang lain pari teu mungkin kapopus da kadang ku urang teu disadari didinya nu kitu teh dosa-dosa anu teu kapupus beda jeung nu karasa aya nu karasa mah jeung tatangga kan lebaran ge kapupus hapuntenna tina sabedaya kakirangan beres eta mah tapi lamun jeung nu teu wau jeung nu teu kenal eta nu jadi masalah urang lengkong naik motor diganti knalpotna tarik pisan kumaha nya kan ngangge naon knalpot tarik gandeng kabuni seuri da targetna rek ka Cikembang ai pas di perempatan Buni Seuri aya jalmi keur ngadeg keur megat elep eta moal ku tarik jadi mantan astagfirullahaladzim reuas ayeuna mah biasa tapi di akhirat eta nu reuas bakal ngadumul ka Allah ya Allah poe Kemis jam 10 isuk-isuk abdi keur nangtung megat elep rek mulang ka kawali eta aya motor nu liwat gandeng reuas ku Allah tekan inna angzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ku Allah teh sok tempokeun harita jam 10 nu liwat teh motor saha ditingalikeun tah si anu nu liwat teh CCTV insyaallah. Jadi wargi hadirin ayeuna mah kadang orang ngarasa eta lain dosa ngarasa eta teh lain dosa lamun ngarasa lain dosa pasti moal ditobatan tapi masalahna catatanana bakal aya nah ketika catatan bakal aya teu katobatan ieu anu jadi potensi menerima catatan amal dengan tangan kiri mata waspada tak engke punten dina Quran surat Al-Haqqah dina Al-Haqqah jalmi-jalmi nu hanjakal teh jalmi-jalmi anu nampi catatan amal ku panangan anu ken Bapak ai urang ayeuna jadi salah kita penyelesai masalah atau sumber masalah kapan lamun rek jujur mah urang mah salaki nepi ka ayeuna anak geus 7 incu geus rek 2 misalkan nutupan toples kurupuk we can pernah rapet atuh kurupuk teh jadi urang mah nu kitu wae teh cager-cager ngarankeun nundaan nu basih dina luhureun luhureun kursi luhureun kasur ya Rabbi karim teu daek bener geus dibacaan teh papatuh nundaan nu basih mah ulah di dieu kan itukeun kana papayankeun nya ngajawabna mah tapi isuk teh adat adat kakurung eta ngarankeun kana lomari nu rek dicokot pajuhin nu diawut-awut salomari geus eta ari ngarankeun bapak gering nu kuduna satengah poe dijieun
dua poe saminggu aduh kumarurung we eta salaki mun gering nu kuduna sakedeung teh bakal jadi lila abdi ge kitu tapi lamun awewe gering nu kuduna saminggu jadi setengah poe begitu ka dapur ningali jiga kapal ibu keur nyeri mas tak kage kapan aduh insyaallah Rabbi jadi punten lah mun diemut hal-hal nu model kitu teh nu kadang sepele tapi sungguh itu harus diperbaiki kadang sepele tapi kudu diperbaiki pergi rupina nembe genep insyaallah iraha-iraha urang teraskeun deui intina nu kahiji hanjakal teh nyaeta hanjakalna jalmi munafik teu milu kana kahadean bakal hanjakal di mana batur beres midamel kasaya nu kadua hanjakalna jalmi nu kenging nikmat di mana nikmatna ku Allah dicabut nu katilu hanjakalna Siti Maryam ngan Siti Maryam ngadu ka Allah wungkul urang ge kudu nuturkeun di mana gaduh masalah ngadu ka Allah wungkul nu kaopat nyaeta hanjakana lamun orang milih jalan selain jalan anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kalima hanjakal lamun orang salah milih babaturan nu paling akhir maksud paling akhir teh akhir dina bahasa nu ieu nyaeta hanjakal di mana orang nampi catatan amal ku panangan anu insyaallah orang bahas anu sanesna dina sanes waktos hatur nuhun kana sadaya perhatosan nada sihapunten tina sabudaya kakirangan sate acan diakhiri bila aya nu bade naros cekap alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.